Padahal agama mah dina hate tuluy dijawab ku leungeun, saling salametkeun antar urang sareng urang. Iya. Padahal Hasilna tina agama teh alus pikiran maneh pot sumuhun ceuk nu bodoh kitu. iya. Cenah eta beda paham sautak saeutik wajar da di dunya. Wajar dunia mah. Da cicingna jelema mah beda, lemurna beda. Iya, beda lembur. Ciri sabumi cara sadesa. Jawadah tutung biritna sacarana ngagaduhan budaya sewang-sewang teu aya kajabapan lintang ti saling ajenan kitu ceuk abdi oge atuh tong bujang hingga sadunya ulah di kampung abdi we dina agama unggul tos sabaraha golongan anu ieu pahamna kieu anu itu kitu barisa agama teh silih baeudan teh kaituna teh beda paham teh Silih dalekan papangi silih balengan silih omongkeun padahal teu kudu kitu aya jelema mah harinya mah agama dina hatena ayaan atuh datang boro pamadegan aya sama beda mah ngaran kumaha pot tong sanagara ieu mah sakabupaten we ngaranna Udin we kabeh dalieur gara sok aya nu nanya teh kemana Din hor itu Udin DKI nya ka Udin sabab Udin hajat nyunatan Udin anakna wayang nangap wayang dalangna Udin tukang suuk teh Udin ngaran teh si Nena oge ca Udin nih si Nena CSI tuh padahal ku ayana beda teh eta teh supados nyambung supaya saling bejaan kapangih we yen cirina manusia teh anu kersa mapatahan jeung kersa dipapatahan mun teu kitu rametuk coba eta urang nepi ka disajajarkeun jeung rametuk lamun daek parasea anu saling wasiatan tuh nya ta eta pikiran jernih teh keur bener mah bener we sia da pangihna mah ku urang kampung padusunan model cepot paingan sekolot baheula yen bisa negara bakawaruya teh lamun dipingpin ku budak angon lemurna teh urang kampung bau lisung jauh ka bedug angang kadulang imahna di hatepan ku haneulem ditihangan ku hajuang tihangna batu satangtung ai ulina sok di bibirit leuwih jero pisan sih Cihoreng ku jalma-jalma anu pinuh ku gawe hartina bau lisung mohon sanes bau kelek sing bau lisung tong ka mana karep atau nya payunan saha teh aduh meh di berjalan tak itu Pak sabab ari kaayaan di puseur dayeuh mah geus heterogen apal aka heterogen naon geus loba-loba pendudukna loba bangsana pendudukna campur aduk pendudukna teh nya beda-beda suku beda-beda agama beda adat nilih kana kaayaan dunya we kaayaan dunya ayeuna harengheng kuredengean pajejet kudu deuleuan seueurna dina agamana atuh da doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris ngan ukur wungkul ku teori jauh karena praktek mah jauh tina gawe nya seueur kulan penjahat-penjahat teh ayeuna teh anu ngatasnamakeun rek nyaah ka rakyat rek nyaah ka negara padahal ka itu nama jadi hileud teh ya anu lemah pantes kitu pot seueur kulan aiku kitu teh mah da tong boro make jeung organisasi tutuwuhan we di dunya tutuwuhan beda hileudna bapak tani mulak peuteuy pan teu jeung hileudna di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug di jero peuteuy ka mana jalanna ari hileud peuteuy tarangakan daun teh dan teh oge boga hileudna tarapat corok dan setiap organisasi oge sok aya oknumna aya wae atuh da oknum pejabat seseueurna teh bararang saat geuning duit negara teh dihakanan ka kampung-kampung ge nyebar aya meraskin oge dibikeun teh kan wawuh kabarayana
manehna gegedena nya Nya eta teh nu dihanap teh da. nah teteh ngomong teh kumaha mun aya nu kasinggung ya tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing Bener. nah ulah aing ngomong batur mah demo geuning aing mah ngomong nah ulah Batur mah anarkis ini. masih kene make etika aing mah Wiwaha. bae da rakyat ngabogaan hak kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat aya hak aing pikeun ngomong Eta sabab naon sabab geuning aya pangabutuh maka aing deui ka aing deui leutik we rupa Oh. nya bener karaya mereka hayang maneh bejakeun ku sia dawala lamun panggih ari sia kitu rek mimpin cucunguk rek mimpin rakyat bener tah. Secara mata kudu bener secara hayang aya kan. Secara ka kitu Deh. harianat da teh Pengkhianat rakyat. musuh negara teh panu kitu pan Ya. pot latah pangna ku kaula disalukan teh eta nu dicaritakeun ku maneh teh real Kenyataan. apa real oh jalan kereta api Real. real atuh tah mah oh da real ge bener eta tak kene timalan wa kata-kata kaula ta eta teh aspirasi leres anu kudu diperhatikeun teh bisi hidup teu apa sejarah uat teh baheula keur orok teh disumputkeun di kampung Oh, keur nagara manura aya nu ngajajah uat teh hirup teh di kampung gitu wa tos ngaraoskeun atuh da agan mah ulah kahirupan di kampung teh apa peuri heula. mata uat teh sono obrolan kieu teh da puguh uat teh hirup di kampung baheula ya kieu datangna teh bitu jauh sumuhun kulan aing ngeunahna di kampung teh ah tiis ceuli herang panon kulan nya ngan ukur ngupingkeun berita-berita kaayaan di puseur dayeuh Ya. nya da terang tina berita abdi mah komo ayeuna parantos canggih boh media elektronik media cetak internet Dina Facebook informasi dunia informasi teh mah gampang pisan kapanggihna teh gampang ya. nu mawe pantas pun lanceuk nyarita kitu heuda berita nyebar nya tadi dia rupina kriteria kapamimpinan kudu apal teh nya naon wae teh naon wae kriteria pamimpin teh dawala sidik tableg amanah patona make patona mah ulah waka eta mah keur urusan heula jeung KPK Giring eta mah. kan lanan eta mah cara nguruskeun sapi lanan leres bulan tah kitu ieu kaharenghengan dunya teh sakumaha nu dicaritakeun ku cepot pot lain sanagara tapi sadunya ieu kajadian kitu teh sumuhun bulan mung negara abdi panginten panggedena tingkat korupsi teh Wah. Bang badak nadang. beuki dia beuki kacau malahan ieu kiamat teh geus diambang pintu lamun diantep Abang pintu cep. tak ieu teh uat teh keur neangan solusi Nangan jalan keluar. apa solusi apa nu sok megah sok nilang teh teh polusi pu tama polisi polisi masa kampanye politik tama ai politik masuk kenok itik tama Aduh. ai itek mah di mana orang lempang hese teh make itik itek tama Anu karek datangna ita geus masuk Cigaro. ieu kaharengengan dunya teh tangtuna urang kudu usaha komo deui uwa teh batara ai batara teh mimpin dunya
pengaman dunya Mirip. tak aya deui anu mimpin tilu alam nyaeta Hyang Otipati Jagatnata anu disebut Raja Triloka Mirip. timalan uang Iya. pikeun ngahindarkeun kajadian-kajadian supaya ulah harengheng teuing dunya ulah teh rek mentes gawe nyaeta pangnepikeun walapatra pangdugikeun walapatra Akang apa walapatra? naon walapatra teh Dek. walapatra teh surat layang anu sok diapungkeun lang layangan eta mah atuh Layang. surat cepot walapatra teh ieu walapatra teh kedah dugi ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ieu teh milarian solusina supados dunya ulah dugi kariweuh teuing di mana Ulah pajejer teuing. jadi uat purwa ngahaturanan linggih hidup teh uat terek mentes gawe panganterkeun ieu surat panganterkeun ieu walapatra nyaeta ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru Iya nah. Gatot Kaca bujeng hingga kapurut marganing tanaga Larapati kasarakeun demi kasalamatan dunya ta eta ngan ieu surat numutkeun Gandam Ramo naon Gandam Ramo teh soratan katinggalan soratan katinggalan sorak gaib sumuhun ieu surat teh ditepikeun anak kudu ku Astra Jingga putrana Bapa Semarula Putrapawana astagfirullahaladzim alah sia dora jore yang ngisi ngeng we kitu luas euy duh alah entong lan tong ku abdi seueur piwarangeun ieu mah tugas gaib bot ieu surat teh kudu tepikeun ku maneh ka saha teh sieun ka saha wa ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ka sawarga ulah astagfirullahaladzim Itu agak lah. dora Batka. Alah. kusi lain ganya kusi tong ku dewe kah ampun aing ngasoakan leu keur rumah jantung engko jeung aing teh geus pohoan ini mah kumaha mun dibikeun ka kabogoh daek teu daek Asta Jingga kudu init Bayahna Kang ulah baha. nah Bawiraos putra Gatot Kaca Bawiraos Gatot Kaca sawiyeus putra anu bakal ngajajakeun ieu surat kudu ku Asta Jingga tapi Gatot Kaca ge teu leupas dan ngalibatkeun diri nyaeta pikeun ngaping cepot lumampah ka sawarga bisi aya siku siulu-ulu gelagakeun sana ngamuk ka jameta Eta. ngan dibatas meureun ngajajabkeun anak nepi ka kampung Medang Kamung desa Medang Kamulyan tidinya mah Asta Jingga dilepas nyata naik ka luhur ka Waringin Pitu ti Waringin Pitu ka Tegaramat Kapanasan tidinya mapai-mapai tamakan situ Madira langsung ka Jonggiri Salaka tidinya baka ebreh lawang selak matangkep langsung abus ka sawarga wah perjalanan berat ya. Wah, rumit kan. Seolah-olah ki Asta Jingga teh eta teh rek dijarahkeun ka sawarga Maniloka ka tempat suci Eta. tak geuning teu kudu mayar Geuna di umroh. boga gelar hejo ti ditu teh haji gitu belum alhamdulillah labbaik Allahumma labbaik labbaik ala syarikala kala baik innal hamdan wa ni'matan laka wal mulk la syarikala cing mabrul Amin. mabrul ke mana
tah kitu pot sakaligus nganterkeun surat teh maneh dek dijarahkeun ka sawarga. Tiasana jalmi ngadampal sawarga teh kulan jalmi anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana mengpang deket karena rel di dieu sisi tong ngeureun tong ngeureun teh nyari sedangkeun abdi teh jelema beul kesenteng tunggu di parut catang dirumpak paripawasna kulan ceuk batur mah abdi teh jelema sompral itu nggak ke masjid oke abdi mah can pernah ngeusian kenceleng malah kalah nyokot rek tiasa ka sawarga kumaha jelema model abdi pot kan ya Om murah asihna pangeran bujang hingga keayaan di dunia di mana wae keur kumaha wae maneh eling ka anjeunna bakal eling ke maneh leres syaratna ti ayeuna kudu ditobatan jeung diaku sagala rupa kasalahan iya salabarkeun ti ayeuna bener abdi unggul teh ka sawarga teh salabarkeun pamerdih maneh naon upami leres abdi di piwarang masawi wes pun adi dibantu di Sidawala tawajeng bahan bisa teu naon tawajeng bahan malah Gatot Kaca garek nganter ka kampung bedang Kabubung tawajeng bahan moal dugi ka sawargana dijajak kan teu bisa kudu asta jiga jeung Dawala dijajak lah kampung mirip hayang geura pangijing widadari dek mah rek di kumaha eta teh heeh mun panggih ai widadari aya duji ka si Agnes aya wae kumaha leuwih komplit leuwih bidadari mah aya nu jiga si Omas ke lamun aya widadari jiga Omas peker sia atau widadari jiga si Eni bener teh nih tah kitu Gatot Kaca jadi putra mah jajab salametkeun lumampahna asta jingga lumampahna ki Dawala ngajugjug sawarga maneh loka ya Kang heung aing mah gandeng rek ka sawarga eta duh Akang aduh si Akang bisa jadi haji ngan aing ngeunahna mun balik diri itu dek cara jadi haji cara bahantis kos bantis jadi cara pengajar Kang Oman si Dodadi darah pahaja benar si Doradi kos haji Pepen ngaran oge jigana genti naon Kang manusia gelar haji Haji Saipul halus haji Saipul Muin tah ieu suratna wayahna cepot amanat ti kaula ieu surat ulah wani-wani pindah tina leungeun maneh ka leungeun batur sahinga kahyang watipati jagatnata dah cenah beureun di jalan bisa aya nu cika nempo ulah maneh cing pageuh pamadegan awal kade titipan teteh pantos teh nya euy cek wow cek Kang dina eta surat teh cek unggul duh alah beunghar miliaran bisa jadi teteh ulah wani-wani ningali manehna ieu surat komo kade sing tahan ku gogoda bisi di jalan aya nu rek nempo nu ngolok kade sing pageuh pamadegan bos Wani-wani nyoekeun mi HP coba bari disoekeun maneh. tak kitu mi HP sisir jeung minyak kade teteh kade ka ancloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun deungeunna Geuh halus puisina euy bodoh buah sawo buah nangka buah nanas jeung buah salak naon sina maksudna itulah nama buah-buahan kudu disebutkeun mari rujak dong halus Kang sakitu tarima bot pindah bot pindah dia
Pidawat. Pinang. Marek wong Wiswano. Undang aja. Marek wong Wiswano. Ini rangalih pinaran. Mundina hate maneh ragu-ragu ulah waka init. Bener. Kalian bisa cangcaya. Karena pimplan mah. Mang mau ulah. Ulah mang bot. Sang saya mau ulah. Ulah sang saya buleudkeun tekad. Bener. Heh, Simbulan. Dah. Ulah maneg mayu. siap bulan ah. Sanggup mangga bulan. Jik. Mang masih kapegang. Sanggup dina jeung hareupan rupa-rupa cocoba. Sanggup dina jeung hareupan hese capek susah payah di perjalanan. Jam 5 teh sare kene. Sabab ieu teh ngabutuhkeun kedewasaan. Loh, Dewasa pikiranana, dewasa ilmuna jeung sajabana. Peryogi ka Siap, Ulan. Kali belah teh sarena. Percaya diri maneh. Sumuhun mangga kulan. Geus teu cangcaya hate. Parantos siap kulan. geus gemelang. Aya keneh ye. Naon? Panginten di jalan teu seueur nu ijalan. Di Gatot Kaca geus aya bekalna. Aya. Aya, bot aya. Geus Bade ayeuna dikabdikeun engke di jalan. Ke di jalan. Ieu. Kalian baik bisa bapisah. Enjoy we akang. Kan di mobil. Banyak payunan Gusti Batara. Bisa ka Sakitu bot. Brak. Mangkaning eta abdi mah nu jadi reuwas mah kulan. Naon? Simun pan sawarga teh pitempateun jelema anu Wah, jalma anu nu bersih, suci, Nu bersih. iman tak asa teu pede keneh kulan. Ngeureuyeun di jalan pikiran. kurang enjoy Hah? Sae ulah ditampi atuh ya. Kurang nyaman. Ya, serat teh kangge hiang otipati jagatnata Batara Guru. Mangga. Sakali deui bisi aya nu nginjeum atawa hayang nempo di jalan, kumaha ceuk maneh teh? Ah moal. pasti ada bisa murah geulina naon. Saha bae, saha bae. Sanajan bapak maneh, kulawarga maneh hayang ningali eta surat, ulah. akang ge ulah noong gitu. Kecuali pamimpin hartos mungkin abdi. Ulah. Nah, si eta mah Tidak ada kecuali tidak ada. No way. upamana masihan beas kumaha. Tarima we Bawa beas. eta mah. Bawa tarima. Tarima beas nama. Tapi palain ningali surat entong Surat nama saua. kajen nyokot teh ti gudang kaula tuh Ulah di pihak dek butuh sabaraha ton ulah di PHP-keun ka Pandi sok karanpi. sae urang Kade amanat. Amanah. Di pundak riwayat. mangga diestopkeun ku abdi kula mudah-mudahan siapa mulut giruran siapa rejer kanan sing inget yen jalan ka sawarga mah rumit Rumpil. kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak kudu kasorang hartina anjeun kudu tawakal di jalan Eta. siap kula sok ayeuna kula ayeuna Oh lain diisuk. jik ini permios atuh ulah naon ayo euy hayo siap Siap. sumuhun kula abdi bade dijajab geuning abdi diajak ye barengan da ulah pangbejaankeun di jalan besi lanceuk maneh plin-plan Sampur bantis. bisi oncomeos bisi plin-plan Bener. Si buku pamanegan. bisi tepuguh pamadegan awas maneh masuk lemah mental geuning sok sumpang-simpang Bener. kau lain ngagupayan geuning Dekau main wau gitu. saya mangga kula aduh aya anak yang palang siang barudak ya Mahawa. leung basa lamun positif eta dina negatifna deuleu
sieun mamawa goreng kanu jadi kolot mangkaning disaur ku raja dunya Gusti Batara oh nyetak itu jangan ka anaknya cu ai deket loba pipaseaeun ai jauh inget wae inget dah tangtos meureun inung bapak dewek oge baheula kitu we ka dewek daya bentena wa muga-muga Gusti pun biang pun bapak dah eta anu parantos aya di alam barjah ditempatkeun di tempat anu nikmat monggo Allah amin 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 wa rumasa meureun nyusahkeun dek baheula keur budak teh cu tangtos ngarungsingkeun wa ulah sabab naon sabab Gusti moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung bapak ya atuh kan tenan nu mata kade me HP ka ari lain ka inung ka bapak komo lamun inung aya keneh bapak aya keneh dah hormat wa sabab didinya deuleu dina dampa sampeanana sawarga teh jang sumuhun telfat wa barokah teh didinya oh barokan ridho Allah teh aya didinya usung kan tenan wa dogan gitu nah baku geus babaledogan teh eureun sia Yahudi naon nu kajeng nyebut Yahudi eureun lanan sia murtad pakai jeung nyebut murtad segala nah memang na urang nyembah kana teko itu eureun sia tara salat nari salat kudu bebeja Sukan kudu ngamiskol dek sholat. nya salat mah kudu bebeja nah pan bebeja kudu niniatan sagala rupa ge paninung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah inung suku milu ibadah goblok lain ulah nyaho jadi inung suku kabeh sagon anggota badan teh kudu kumaha milu salat kalian udah gitu wae kudu matak di dieu pentingna salat berjamaah oh penting teh berjamaah teh Kang berjamaah teh bareng oh gotong royong oh panon milu salat irung milu salat oh jadi anggota badan teh nya gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna lamun lain cokoteunana nya heueuh mun panon ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana lain tinggal ieu na ya tuh da bener teh heueuh tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah oh ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh eta teh berjamaah teh oh teu lurusnya Kang nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabogaan power is pakes naon power artina teh fokus oh fokus dua na terobsesi musuh katiluna disiplin ada teh eta ai ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa teh ai dina takwa teh aya wau waroi hartina apik oh jalma takwa mah apik ya kan apik teu sagawaya tuh lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal nah menang korupsi atawa haram ya kan heueuh nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi ladang basilat atawa ladang halal atawa ladang hak urang atawa hak batur kade jadi kudu bisa misah apik teh ceuk kolot baheula mah ulah dahar keur lapar mahal ulah sare keur tunuh naon ai dahar artina ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar da kumaha nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek janji am si teh banyo ge tara bener Tuh. janji am teh Kang bener jeung komo urang lobak libuk harta kekayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan aduh tuh bener Kang nya bener ulah dahar keur lapar teh ulah janji belawak wah ulah janji belewak sing apik heula kumaha carana pikiran heula nya kan tah di dieu pentingna agama teh di dieu
ulah syare keur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah jang jidung Jang jiga ledug di di mana? mana we dugna di mana we sareupna da teh cokolot mah ulah syare sareupna jang beusi aya sanekala Nah, bisa kasamar sana kalah. artina sareupna teh di mana we dugna tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh syare teh atuh nulakan heula panto Tak tertib. yang tertib Janela tutupan heula. heeh bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman Nya bener. syukurkeun heula tobatan heula nafsuna oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga Oh, anggot diri awak. sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan heeh Bener umur anu ngadu. bikeun bisi diparengkeun maot keur sare Keur sare salabarkeun heula. aing ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh genah Kan tenang. geus dibikeun Nya. geus pasrah Pasrah kanu gaduhna pasrahkeun. kanu kagungan gitu gaduh itu Bener Kang. ta eta apik teh euy Sabatak wa teh eta Kang. heeh Apik. nu matak ceuk dewek tadi si tara salat Heeh, eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat Oh, jadi tina pagawean geus ka ai salat teh saur ulama mutanabi ai hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul Oh, ai eta teh. salat teh aya 3 huruf Naon wae teh teh? shod lam ta Ai ai disebut shodna teh sidqul qauli hartos. artina bener ucapanana Oh, ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang tong wani neuteuk mun ponok tong wani nyamung mun condong tong wani motong Oh, eta. pas tukang salat mah ngomongna Ada eta nu kadua lamna. atawa ahli salat nya. Ahlina. Tuh. Ai lamna Kang. ailamna teh layinul qalbi Naon hartosna? artina leuleus hatena tuh ahli salat mah Laleuleuh satena. ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan Oh, eta teh. Nya. Ai eta takna. ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun Oh, eta teh. tupina dijauhan komo maksiatna bener Kang. da panayagan bieu aing ngiga kenang dijempe-jempe eta kokot jilakakeun batur jauh kana salat sia teh Oh, jadi kacirina teh tina pagawean. matak beungkeut Allahu akbar Ku akbar. tah leungeun teh peueuhan di dieu Nya. ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok Kaberin tinggal jadi pengamak. Ngamak. cacak sarombongan sia teh kamajang deungeun-deungeun Ukur mah gapegat macet heeh Tadi dah hayang we heureuy, tadi dah banyo teh. urang ngeurejeun saha lamun dek banyo intern jeung aing bae urang ngeurejeun saha iya kan di depan publik pan sia teh geus karolot Ada teh ngarubasakeun budak atuh. intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka silik kadek tina naon jeung aing asal banyo we cek saha geus Hampura we. jebret kadek nepi ka buntung sirah teh hampura ah da heureuy tuh Oh, hampura ngadek mah tuh. jadi urusan heureuy Jadi urusan. tak kitu euy Saya bener Kang. Mau sekali-kali. ieu teh bapak hajat teh segala diayakeun Wow. biaya Di siang siang kene. kene segala diasongkeun Kaopak-opak ya so. naon nya eta hayang ngahibur budak Sajabi ngahibur nu sanes teh. da lain ngan ukur ngahibur murang kali nu digusaran ieu teh bebas ditonton Nyanya atuh Kang. tuh ngawalatrakeun pangdangu ngawalatrakeun paningali Ningali heeh di luar desa ge sing karurunyung. bujang hinga ti jero desa sanajan ti luar desa oge Sing karurunyung nong. CS nu di mana-mana Nyanya Kang. cara rumping usum halodo ongko Halo kamenangan. nya Bener Kang. pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh keur maruksak heeh Meni perong irung teh.
alah ampun nyata gitu ulah hayang mulai apel naon ujung ulah yang nyari apa halus mau beli we dina calana aya naon aya rambutan naon teh jeroanana ulah hayang ke Karang Ampel jalana awut-awutan pendok iraha dunya alusna rek naon eta kanu rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat anu rek jadi pamimpin baligo pagede-gede gede-gede gitu kan heeh surah seri dengan pakasep-kasep padahal baligo nu sabenerna mah loh da kumaha cara nurutanana akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun contona tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligo Allah oh karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai manfaat bener karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna hah nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disemah angin Allah da manfaat karyana leres jajadianana mah tah ku karya-karyana geura sok teu kudu baligo diterapkeun da rakyat oge ngarti engke kamaha-maha da yeuna mah jadi ucing-ucingan rakyat rajeun dek milih dibere duit 50.000 duit teh sapira duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun bayangkeun ku si orang salah kene ulang milihna teh heeh Kang tapi gitu. 10.000 satahun Kang he jalma iman tuh muncul agama mah ya ayyuhalladzina amanu he jalma nu iman umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh lanceuk maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kena kupur sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat malah nu kupur bakal ngundang malapetaka ajab teh kan bener itu meringkak eta mah bener mah siapa teu kurang moal sedek rokok-rokok cicinglanan udah ku si lain nya lain ngaganggu wae ting itu tukang rokok ngaganggu di dagor kok ini gitu mantang keun bae usaha tapi heueuh nu usaha keun bae ceuk tukang rokok teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha heueuh pek cing payu euy cing payukeun eta teh keur marawan anak pamajikanana dibelaan teh sarua jeung urang ibadah maneh oge jang pek niatan sabab panghade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal doakeun sing murah rokona kitu Kang alah ngan dewek teh gagebegan teh euy naon wake gagebegan Kang teh lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh di ahli abdi ke kitu pangemut teh Kang wake jeung miwarang dewek dia titah nganterkeun surat sangki sedengkeun suratna teh ka itu ka sawarga maniloka ka hiang otipati jagatna teh Batara Guru Allah eta nu jadi tanda tanya teh ting tina naon ka sang tukangna dewek dipercaya duka teuing eta mah penghargaan we ka akang meureun dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning nya ari aing anu teu mais teu meulem paribasana teu mikir-mikir acan bujeng hinga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan dititah dipiwarang teh eta meureun kanu sajen mah teu percaya meureun teu percaya teh leeh kepercayaan ngadon aing salaku figur nu dititah teh oh di dieu meureun krisis kepercayaan heeh oh atuh da sararea mun ieu teh datangna teh tina aspirasi rakyat da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya beres ayeuna mah geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungjurikeun teu percaya anu dipercaya teh nama figur benar figur akang ayeuna mah nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis selebritis jadi pamimpin nu jadi bupati nu jadi gubernur wakil gubernur jadi dewan jara di dewan teh heueuh kitu aduh kateuing atuh akang tuh kateuing tanda tanya keneh atuh dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teh heueuh teh nya bener deh kan nanyakeun teh heueuh kitu teu bisa ngajawab kuring oge atuh lamun heueuh nah kieu wae atuh
perubahan monoton pesan tukang tahu tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele dengan kedalai akang saja ngomong kemarin meruas jengkol 80.000 sekilo cacakan bau alah saja bati mahal teh hese alah teh teuing tukang luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan segala jadi pengalaman segala jadi nu kadenge model dewe kamari naon akang kamari aya kejadian naon aya kejadian anu aneh atuh nu aneh kumari akang dewek terek nabuh harita teh ka pusaka ratu basa tos boboran makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran 2 poe lebaran nya harita teh harus mudik atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho macet macet wah total macetna saja jalan teh macet dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan da karunya kudu hajat meureun dadagoan we pasti aya panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah harita teh sore sonten da biasa lagi sonten jam 4 perbah ledeng deuleu macet bakating kurewas karunya kanu hajat teh jorei wah yang ngising segala karasa gitu teh wah eta mah aing lulumpatan kabeneran euy naon kang aya susukan bola wetan terminal ledeng teh aya di dinya bener memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang keluar busiat atuh perecet teh keur leumpang teh ai busiat segede hulu busiat namanya ini lain busiat gede-gede teh modal ada gede atuh datang ka susukan teh wah piceuna calana jero teh ada bau atuh dewek teh teu make calana jero aing geus ngisang aing geus bebersih sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek barawak teh tuh jadi molongo aturung katutuh hirup ngan aya saku soek mah pan teu kaciri di jero teu kaciri aya saku jero datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh dihese di hirupan teh di kitu di kieu gitu huruf tina panas bener tadina mobil nya dipake wae tadi kabeneran aya mobil nyurusup nih bus nu arah pamanukan teh nih tarekel kana bus dek teh da sieun kaburitan teh ka pusaka ratu bintang murni ai dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pas sedek harus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu begini di luhur aya ai di rem teh beletuk sirah urang teh sirah batur eta mah aya copet ti tukang yo sulusup teh kana saku ada eta aya wae direret ku aing awewe copetna teh teu nyahoeun saku aing molongo soek lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu jeung HP teh ngarenghap dumeh ku aing ge dikenyetkeun lalu nge-SMS eueuh wah didengkeke ku aing kokorna teh kak beunang si copet ku aing sok direret teh awewe keprong-prong beungeut aing jeung copet sok sia mending dicarawokeun copet ku aing abeh pada ngagebugan mending cook mahantu nya meureun manehna teh mending nyook nya atuh ngeunah we nepi ka pamanukan teh peler aing ge aduh ampun geunah we kitu mah alah ampun teu karasa hareudang alah pengalaman nepi ka kitu teh aing beka kitu pengalaman sok aya wae alhamdulillah euy sinden jara ragjag kene ye sanajan unga peuting ngarora ieu teh lain tanaga weuteuh tanaga leuseuh leuseuh ti keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung ti sukan lebaran kikieuan eureun teu sangka nya sinden ye kararuat alhamdulillah kuat da nu bareto mah geus karolot atuh da geus karolot tanaga diganti ke budak ngora model kieu ya duh geus arompong regenerasi nya
Nu baheula mah sarompok. dalang geus kolot sinen ngarora keneh Nya kan keun bae ka jurung we ku sinen kan. ngan ari hitut dalang jeung hitut sinen beda Ah, na make beda segala. ai hitut dalang mah tara kadenge tara Nah, make tar kadenge. apa sok ngahiji jeung kecerek Kumaha teh teh? kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek Nyawa melanhir mah. ai hitut sinen mah ngageber Ngageber kumaha ya kan. nah cara make kitu Wake cepot ngageber meureun jauh-jauh. eta sinena pan sok emok Ah, emok. meureun eta pihituteun terek jalan ka tukang meureun kapenet ku keuneung nya kapaksa seseleke ka hareup meureun aya lemer ka dupak aduh ampun Beureun aya Pak. Tetenya ye. Halus sorana kan. ada Pake jeung jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih Nah, kan we kedua kali. Da sarua nu hiji bau waduk Hiji. lu bau egerin. mun hiji dia menyaho jauh we Bau kolaborasi bau kan. mun ngarang laguna hitut sinen Ada apa? hitut sinen hitutna 2 kali dutut breng hari hitut ngadurulung Da bapak ibu. karunya mau balik ti Arab Nah, maka karunya kan balik ti Arab ya kan. aya di Arab teh digawena teh 2 tahun Oh, kon jadi supir lalaki imah jadi TKI TKI. mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir Suping akutan onta meureun itu. balik ka lemur eta mah pamajikanana sono urang Nyanya atuh. boga duit ongko Loh, duit gede ongko. kadenge we ku bangsat Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira nana? Sius. heeh si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede Can emas. sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus Wah, langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari Wong bangsat nih ah. keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan Heeh. cing galulutrak eta bangsat leuwaseun Ya sieun ka mana aya kaparego. lumpat yeuh Sieun kaparego. kabeneran teh para teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka daguan heesna nu boga imah Boga imah. Heeh. aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab Heeh, atuh. oh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik Daerah caturnya kan. cangkang jajamu pabalatak obat kuat Aduh. eta bangsa ti luhur kieu we ulu itu si goblok Ya. sugan aing dek hees Nengo. dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul Buat raca. heeh Galecok. eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun Ger deui we nya. heeh ger deui we nepi ka 3 rit dah 2 tahun atuh kitu. jam 2 jam 3 jam 4 masih keneh eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok kira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar Allahu akbar Masjid. lain salat mereka teh ngedekul keneh we ya da isu kage adan deui Isuk gaya kene adan. caritana geus ya goprak keun langkara kecape meureun Aya ada teh kalah oh yeah. eta salakina ngusapan pamajikanana mama Amwing. sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambek ti luhur Kumaha kan? bari kabur diteumrak eta mah kaso-kaso jeung genteng Ku baje. bari kabur bari ngomong kieu
da dume tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numrah kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lumpat mapai galeng ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh Kang karena kesal ngadenge kitu aduh ampun ayang seugit pakai lain rupa-rupa dongeng ngaralu aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ke Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat rek balik aya di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar wa dina dek teh eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah euy aki-aki kumaha joko ajeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawel kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambangna teh ku si aki teh Allah alhamdulillah dipedo ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si aki menang pamuji atoh Allah pan urang mah lamun dipuji teh atoh nya atoh si aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup aki hidup cuk batur teh hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baeud bari bedog di kieu batu teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir baru dipuji ya Kang naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson teh naon aya boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis munggaul jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh tuluy disadar tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru ka narek maraban baru ka jamar roti kabeneran hanya tak itu murah si pangeran nya nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua sa penyakit boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yeuh puasa penyakit da sarua sa penyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun pasti yang eueuh jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti burangna teh ti peuting teh sok diintip ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogo pesa penyakit ai biasana mah moal peuting teh ngik tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan
ngidut ngidut dut ngidut ngidut da bapana ngintip kieu we dut ngidut ngidut dut ngidut ngidut dut nah hanya belah aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ka panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto kureregan ku baligo urut urut teu baheula we ele dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuni sia itu heeh beureuh katutup liangna Tutup kacocokan alah kanjutna gede teh. aya budak awewe na beureuh katempo bapana noong Gajleung teh lalakina reuwas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta mah salamuda ratang marupana sirine cocokna bener asa kabukakeun RT karacunan saya RW teh para raih kan isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun euy Kang euy eta nu panasan teh panasan ku naon nu panasan ku anak geuningan naon dongeng panasan ku milik anak Ngala jamu air. dongeng jelema panasan ku milik anak geuningan kumaha teh dongeng teh dongengkeun ku akang abdi naon dongengkeun ku akang abdi poho oh ya teh nyaho kumaha dongeng teh teh Ngala jamu air. alah ampun heeh alhamdulillah nya euy doana dewek rek ka sawarga atuh ini doakeun pisan heeh sing salamet bisa ngumpulung deui ujang eta saha syuh Wah, eta dang. eta sora ya dewek jang eta sora bapak le naon bapak nu itu kumaha jang anu teu disangka tadina menang karuas abdi teh aduh karuas naon jang da wala naon caritakeun ku iling saurkeun kan dongengkeun ku lain kudu ka ieu teu kuat nyelak pikacerikeun euy aduh ieu nyelak picerikeun jalak si eta mah yo dek atuh kau aya kasedih cipanon teh kitu jarang jarang hese ditahanna deui si panon teh kieu salarasna mapa balakakeun ku akang ti kawit tepang sareng Gusti Batara teh biasa nu didongengkeun teh ngeunaan kajadian alam dunya kariweuh alam dunya luyu jeung katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan di lautan teh lintang ti kopolah atawa leungeun-leungeunna jelema heeh polah-polah jelema kan tayeuna beuki dieu jelema teh beuki ngaruksak beuki harengheng ku dedengean geus teu saimbang kaayaan alam oge ekosistem teh geus teu saimbang wayana diruksak ku manusia cinakna harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan heuh ai solusina jalan keluarna mah jalan keluarna pikeun ngahinarkeun ieu karuksakan dunya pun lanceuk teh nampi dewa ka raja Triloka wah eta anu bahayana teh mah geura emut tri hartina tilu loka alam kahiji nyaeta Mayapada kadua alam Madyapada katilu alam Marcapada eta teh di bawah pimpinan Otipati Jagatnata benar jadi Gusti Batara Kresna mah di bawah pimpinan Otipati da puguh Gusti Batara mah ngan mimpin saloka nyatana sadunya di Marcapada heeh taya Pak ieu aya anu jadi kaget kunaon dapan loba jelema ti taheun jelema anu palalinter
nu ngalalarti ngan kitu walaran Gusti Batara yeuh nu pinter teh loba ngan kabalinger nu pinter loba jelema anu jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya ta eta ha eueuh deui ayeuna mah anu dipercaya teh lintang ti figur sabab geus kasohor ka mana-mana yen di Amarta teh aya hiji pawongan anu ngaran Semar Sapalaputra nyaeta geus kaceluk ka kana ngewok kaloka ka jana pria kajam paring angin-angin hartina geus jadi figur wah katenna eta tolak ukur jelema ajan dia eueuh lagap teu aya guys dari figur tah anu kedah ngadugikeun serat kahiang otipati jagatna teh pun lanceuk nu kapeto teh ulu numawi Pak ta eta mangga emut ku Bapak matak jadi bingung teh eta sedengkeun pan jelema bisa nincak sawarga teh Pak jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana sedengkeun ari abdi benar jelema tunggu di paru cetang di rumpak paribasana ibadah ge belang betong dagang dulu itu nepi kaki itu tugas lain berat ya mawi Pak eta nu jadi abot nanti kulan di perjalanan oge abdi teh biheung hirup kurumpilna jalan ka sawarga teh Pak kayak ai juragan Gatot Kaca eta oge bade ngaping nepi ka kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulyan dah tadi di jamaah abdi teh dilepas mangkani ngaliwatan salju wah eta salju ulan gunung-gunung anu pinuh ku salju teh aneka cuaca di dinya bakal kasorang muat tiis ku tiisna oge pan bisa beku jelema teh getih teh tak ku kituna restu ti Bapa naon ngaranna lamun abdi hirup dina waktu ayeuna tanpa nguping panghampura tinu jadi sepuh lares sabab tadi ka kuping ku abdi yen sawarga teh aya dina dampa sampean Ibu Rama saacana abdi mios abdi teh hayang nguping heula panghampura tinu jadi Bapak bilih abdi tumpak caringin di buruan teu kuat nandangan proses benar eta abdi teh hoyong dihampura heula ku Bapak tina segala dosa perdosaan Bapak sedih ih lain ceurik Bapak lain ceurik aing mah ceurik aing ngadenge kitu mah sedih itu Pak doana abdi Pak jauh ti naon pang doa dewek ari sagigireun ilaing pek cing tawakal aja ya akang sing mandiri temongkeun kajujuran tah di dieu ieu teh hiji panyeuseuh keur ilaing nya peluang pikeun ngaronjatkeun harkat darajat si laing salaku pawongan bener diajar mandiri supaya jadi insan anu berkualitas sabab engke nagara kahareupna jeung ayeuna teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas anu handal sedengkeun pan abdi teh jelema anu teu sakola eta deui panginitan teh tina kabodohan eta supaya lamun si lain rumah sabodo ilmu bakal dararatang supaya jadi jalma mikir pek jang sing tawakal tah aya kitu mah tos aya doa teh sepuh jadi abdi dihapunten ku Bapa heuk dihampur aja saurkeun ka ema Bang Blas pasti inung si lain bakal ngahampura bakal tahajud gerak teh nya ngarestuan nuhun Bapak nanging sajabina teh kitu halangan rintangan teh bakal aya tangtunya gogoda keur manusia di mana ngahonta cita-cita naon rupaha perjuangan teh kudu aya pengorbanan ta eta segala rupa ge pengorbanan dina eta pengorbananana boh tanaga pikiran ulah nepi ka nimulkeun karugian ka abdi boh ka kulawarga abdi cing naon atuh ti Bapa bakal kange abdi cik rek makalan naon mekelan naon Pak cing saperti bantis ka abdi mekelan kerjaan di jalan Pak Oman Silodadi di komo Kang Onang atuh cenah mekelan duogan kalapa hejo kakang deh rib-rib ban kupam rib-rib ori teh can bahehon mahanan buah ngancan arasak kemudian anu karek pentil kene oke geus asa
geus asa dikirim kulit abdi teh nyuhunkeun bekal we ti bapak naon sakirana anu bakal manfaat ka abdi duaan jeung sidawala manfaat dunyana boy tah atuh lamun kitu mah jang sok dewek dek mekelan ka silaing dah pek tah naon buuk dewek dudut dua lamar keur silaing hiji keur sidawala hiji aya eta kalau rambut bapak kudu didudut heeh salamar sewang para lunteing bapak teh kumawantun abdi bieu panci keneh minta dihampura nya piraku rek ayeuna abdi kudu cubuk sabah kana mastaka bapak haram pak pamali doraka moal pak sieun sok jang ali mah ngajebak teh teu wararantun sok atuh ku silaing jang dawala naon pak dudut buuk dewek dua lamar ngajebak montong dawala tong lamun heueuh oge teu ngajebak meureun antep ku mau sigana kumanehna pira salamar ge eta mah ngajebak supaya urang duaan teh supaya jadi jelema doraka ulah manya bapak ka anak itu biheung teuing bapana goreng hate piraku rek ngusrukeun nah si kurang ajar ku bapak we dudutnya manya ka anak oh sok jang pek pilih ku sia sok salah saurang kanya ulah dawala luaskeun sehingga ku kalanceuk ieu dengekeun ku sia mensetan oge lamun kolot teu damang ti dieu tina sampean tah tapi kana tak-tak ka dieu batasna ge kana tak-tak ieu mau ulah disabah sia nu meretikeun nah teh manehna doraka karena mastaka kurang-kurangna kolot hampuraan cilaka lapur teh hampuraan pikiranna teh ponok sia teh mah nya teuing sia teh dua tong leuwih ti dua dah ieu sok tuna dina gugusi silaing selapkeun ya dan nu lain-lain bapak aing mah naon maksudna betul mamere roti batur menyelapkeun teh cek aduh cek dapat sekian juta goreng-goreng dan duit kontak atau ATM ieu mah kalah huy diselapkeun dina gugusi heuh naon manfaatna kumaha engke ge silaing bakal mangih keanehan anu luar biasa kajaiban teh sok hiji deui keur si cepot durana panjang mun bisa mah ulah kabeh we si eta sok ya sok ni HP we disilaing ieu selapkeun heuh disilaing kumaha lamun meulit keun lalak-lakan teu beunang dipihapekeun sok batur mah duit naon bakal teh hayo bekeun jeung macam teh selapkeun dina gugusi na gugusi na dompet na gugusi kumaha rasana cing tah engke teh manfaat engke ge bakal nyaho silaing kege di luar jangkauan urang salah ku manusia engke ge bakal kaciri bakal kapanggih bakal nyaho silaing kanehan ai juragan anom di mana aya pak ngaping di awang-awang nuhun atuh ai kitu mah sakitu doa ti dewek aya di sigigireun ira lain kade cing tawakal jang omat ulah lepas tina etika hirup eta kolot cing bisa pindah cai pindah tampian hartina silaing kudu bisa adaptasi jeung apresiasi hatur nuhun pak geuning bapak urang teh nya apal kana basa-basa nu kitu nya sopan santun ramah tamah DP handap asor ulah tinggalin eta pake ku ulah jauh jika mana-mana ge salamet jak jigjak didoakeun pangdoa dewek adi sagigeun ari lain ada eta kolot teh tungtungna jelema teh boga rasa pangbenerna ieu aing pangbenerna mah ieu golongan aing nu panghadena nepi ka dina dirina teh geus asa pangkasawargana hirupna teh anu mamalahna kaituna cegekan we geureuhan ka batur tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageunggeureukkeun we ka batur
buka deui hadis cek hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan karena perkara amal hiji nyaeta ukur gereuhan kadua goreng hate katiluna ubudunya kaopat saeutik ka erana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat teh make dalil tah eta nu leuwih rusak mah sedangkeun setiap maca ayat setiap maca keterangan teh kudu leuwih soleh hate teh kudu leuwih jemar gitu pan ieu mah kalah beuki mencula kalah beuki naik nafsuna teh beuki neugtreug boga rasa pangbenerna teh padahal lamun balik ke semula mah pan tina eueuh kan kanyaho manusia malin tina bodoh ge henteu pan aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh eta cekolot paheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan heuh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saeta lieureurna teh aing mah Eta lolobana teh mah jakat teh kalau meuli jaket di PHP-an keur jakat teh kadon pake meuli jaket gini benar saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin henteu ayeuna ajengan bohong mungkin henteu kiai bohong henteu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tengah tempat kalalepatan samenit gati saja merubah janji sore rajentar kapake isuk tah eta jelemana murukan nu matak ceuk hadis ungdur makola wala tangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk sok eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep ka jelemana tah nu matak ulah adean ku kuda beureum tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres pak tah kitu jak ulah nanyakeun ka mana pangbalikan Pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain tengke teh lain balik sorangan tapi dipapak da si lain mah pan teu nyaho dipapak ya jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan diharap di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapang tapi sia teh dipepeg bisa jadi bisa dipepeg kulisung tak itu kade kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui pada hese di lempeng na hese tah lumayan deuleu nu matak supirna sing bener teh hatena teu piraan ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tajakaha jadi ha di dinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena oke we meureun tuluykeun deui Pak geus jempe ada lepar nah da lebar atuh baneng mah da ieu teh ilmu tong nyaritakeun ilmu lanan anu mah kitu yang lain dikaregeupkeun ngan sakieu we ti dewek mah
mi HP sisir jeung minyak kade ka Anjurman Japarko minyak rambut kebaula coba sing balik sia ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun eta dirupa kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah pengalaman naon Adam aya Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik aya Adam main Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tah jadi we hirup aya rohan can bisa nenyo acan ngadenge acan so cing cerdas Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirup teh karek gular giler panonna teh ngan can aya awas segini can aya denge kakarak usik karek bentuk panon tadi dinya Allah ngadawuh ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud di antarana naon nu karasa ku sia da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasehat teh teu pagih barangna nya para malaikat teh sujud lain anu arti kitu lain sujud pada si sakali deui loh sia ada nu ditah teh kecilakaun waduh cik sujud di dinya teh ngawula ka Adam diantarana awas denge nu ngadenge terus papai kaitu aya sabaraha juta sel dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun ka urang naon nafsu tah eta bisi teu pagih barangna ku sia ya Allah kecilakaun urang kene ya Allah ya Rabbi benar apapun nu ku ai geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur urang nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan teh luar biasa aya bawangeun balik pan teu kaneng beunang nya Pak naburukan gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak nya tah di mana mau teh balik deui we kana globalna aya roh kanjeuna itu tinggal aya eta nu sok tinggalin deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana aya nu sok marakayangan naon tah
kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih orok teh euy kitu eta culang cileung bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamu di mana eta di mana tidunya kapanasaran kawani kasieun heeh tidunya tah eta nu tinggalan mah kakenaan ku lapar ku aus teh di dunya la ilaha amuing nyium kawas ka mantan pacarmu kapanasaran Pak iya ya Pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna Allah ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaud naon kaituna naon lahaola teu boga naon-naon mangga jangakeun da diri sasampir ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna nah ku sia dikoretkeun naon akueun sia diri sasampiran waduh kaharti aja nama beren mah ana aya di kaler nu kitu ana kosong sia mah wayang rokrak dikana kotakeun bisa sia ngomong henteu agoler we sia teh kumaha dalang we jang eta ulah baru aku ngerti lain eta jelema apanya eta laluasanya ngalampakeun salah entong dicarek bisi proses keun aya nu nyarek mah saha polisi ta urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya nya si eta boa ngaji leuheung lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes saya ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon bae ngadunyana buku rasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek marsihanana tatangga kabeli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milu maculna moal panas geus sok istri herang panon batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri gitu we jiwa teh dipake mikiran batur sia koplok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah cing nepi teh kana rasa oh kain nu nyaho nepi kana rasa bakal yakin pugu aing teh ngagebraya aing teh poekeun tah kitu jang peh jalankeun desa popoe ai eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah Maha Hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh goblok eta mah meureun jauh tina kitu kana usaha atuh lompat teh kana dunya kieu we atuh ieu kieu we ieu abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga marumit tah eta we pikiran mah rumpil
kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak cinekna naon rupa perjuangan mau bisa ngewujud tanpa pengorbanan loba rulungkang loba cucuk oh iya mun jalan ke nerakanya babari harurung harerang pikapi taun dulu jang kapitaun teu nyaho jo juralit teh urang teh teh sagoreng teh matakula kapitaun mode abdi gitu budak ngora baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu teh nafsu hari geus begening hare-hare nonggongan panggih oge nongong we gitu jawab ku akang atuh da keur noron gitu tak itu dulu jang oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun gitu ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang peke pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar ti masjid berang puting ku rasul ge disarek deuleu dek kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah hadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta we heulanan patokan urang mah jauh eta teh patokan teh nu kitu kitu we patokan urang mah moal sia kopi we siling teh cicing leunan aya ieu ge kopi mah loba usaha teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan kan heeh jeung euy nanyakeun agama pek kitu deui eta adat teh da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana beh dituna mah yang nafkahan da kudu dahar meureun bae jeung tibatan maling mending nak dagang kopi matak bae tong dicarekan tah kitu jang geus heulanan sepi ka ijanya kayak di mana aya waktu sambung deui di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting urang ngobrol keur bejana sepi jempling urang panggihkeun sia jeung tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si laing eta hah kitu siapa kitu teh mendewek acara oh nyata keun aya pangkat urang mah pangkat rakyat ieu nya heeh eta nu galelede gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana ongkoh di negara teh agama teh aya menterina ai kitu heuh tapi nah bet loba nu korupsi heeh mending geus eueuh khawatir ai paniatanna mah da nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal dan akhirna ka itu da teh sungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasi nah dek mah kana kakawasaan kana kadudukan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah da lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagarupa cara loba kasieun jadi we jelema borangan mah aya pamimpin borangan teu sudi teh nah borangan sieun ku juri lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong alus buka mobil mewah duit rakyat duit negara dihakan teh si sapi je ai pagi kabur geuningan nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh deuleuh bari jeung fakir miskin mah ukur dahar lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing wawa leuwih teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu
karena antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur samat bilatungan tapi jelema mah sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Benar. Balitunganana. Oh begitu ya. Ya, oh. Itu doi. Eta obati. Terima kasih atuh dawala atas perhatiannya. Terima kasih Toy. Kembali. Tak itu jak. Kajen nama orang balik we karena pokok orang. Balik dewe ka Salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa eta ngan mihape eta hate lamun si laing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh ieu bisi ka doktrin bisi ka pangaruh bisi aya nu nyuci otak kade dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri ta eta kade tong boronya ka diri batur diri sorangan geus dari pikajaan dosa gede eta teh gede dosana teh deuleu euy diri sorangan apa jihad alah jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si lain jihad wal nah sia teh menika malinaan kaleuwih teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuwih nah sia teh atuh da beda jeung urang agamana nu matak perlu dibom itu si goblok amuing boa-boa nah pikiran jaka ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngabeledug iya bom hukum mending bau awak jadi hate teh kudu dibom tak ku hukum lain ngabom batur mending bau awak jeung bau akhlak mah bau awakmu